Aduh habis teh hilang. Sudah teh lain malam Jumat. Sudah teh lain poe Jumat. Kena gitunya. Begitu. Tapi kemah di hadapan Allah, di hadapan Mahkamah Agung nyata aya seperti dalil seperti itu. Kemah mau berjalan. Nah, sabab Allah teh nyata innallaha alimu bidzatis syudur. Allah mau mengingat bujang-bujang karena jasadna anu aya dina manehna Allah mah mengingat. Innallaha alimun khabir. Allah teh anu meninga, Allah teh anu waspada. Tapi kadang-kadang ku waspadana Allah urang mah teu sieun. Sieun teu. Lamun jalma sieun ku waspadana Allah, pasti Allah pasti urang bakal izin ku Gusti Allah. Geuning Allah teh salamina ninga ku basorna Gusti. Allah teh waspada Allah di waspada urang lebih kabina-bina. Ningal urang mah Allah jeung ningal urang beda. Allah mah teu aya hahalang di mana bae jeung rumah buja-buja anu caah dina bae ge Allah mah khabir waspada khabir atawa urang basir artina ningalina Allah mah teu aya hahalang. Aya urang mah kadang-kadang Bu abdi ningal kadinya kaciri teh beda aya teu aya hahalang. Hahalang ku bata mah teu kaciri. Moal ku satempat ieu sakuliah ieu tapi Allah mah teu aya hahalang gitu.